Gening lega oge tanah kuring teh. Jual wae geus saware. Lumayan keur kawin deui. Mang, Mangga, kemana Der? kalebak mang. Tadi lah nyimpang sekedeng. Cuma perlu ya. Ya mang. Direk barek duit ya. Naon mang? Jadi kieu Der, Mang teh rek ngajual tanah, tapi teu kabeh. Ngan saware erek sawah, erek tanah, atawa gunung. Eta mah nu mana we nu rek bisa dijualna. Nah dijual mang, kan loba duit mang mah. Wah, hayang nyawa wae dinya mah. Daripada ngajual tanah, mending ngajual toa. Lurus tunjung. Ngomong kemana wae, pemali. Heureui atuh mang, mana dianggap serius. Huruy, kemalinaan huruy teh. Geus ayeuna mah geura ini nyiar anu rek meuli tanah. Siap mang. Nya sok didagoan ku Mang nya. Siap. Tong lila. Buruhan tuh mang. Buruhan tenang aya. Tong lila. Alhamdulillah pepelakan selalu bubur ki ieu cengek marayah kieu geus kudu dipindahkeun jigana aya bahan kudu meuli taneuh ya mah astagfirullahaladzim paetan nagih hutang aya naon maneh ka dieu Lain butuh tanah. urang butuh taneuh dan sugan aya ka jual Kebeneran pisan. Aya tuh di tong yuk. ayo urang ningalian sugan aya kapake Ayo ayo. ayo Lumayan nu bogana. ayo Ayo. ayo Buru. Mang, naik meuli tanah. Oh, mana dong rek meuli tanah teh? Sok Nuhun, Mang. Mana erek sawah, erek tanah atawa gunung tuh. Cocok keur nyeun imah atau heula mah dul. Dul, kalau ngahulang jadi tuh halus kan? halus an hampura Der Mang Roy uing teh butuh tanah teh lain keur nyeun imah atawa nyeun villa uing mah butuhna keur pepelakan dina pot tuh ngan boga 10.000 manya meuli hektaran Ai ilaing Deris. Uder. Tah hektaran.